seka awewe kadukun menta tulung supaya hirup jadi untung. Dibere jampe-jampe pelet jengjang jawokan pake melet awewe supaya kaedanan. Jeng dibere jampe ke dagang, dibere jampe pelet awewe kadukun mere duit gopeceng eta ge menang nginjem ti Kang Aceh. Dicobaan ka awewe hasilna kalah hare-hare. Pelet dukun teka pake eleku pelet Jepang. Nyoba dagang kalah bangkrut, usaha kalah ka laut. Pelet ti dukun lepus ngadon hirup tiga brus. Ka awewe ditolak dagang kalah ngajoprak. Mun keur susah tong menta ka dukun, mending ka Gusti Nu Maha Suci. Bari ngadoa terus usaha hirup sing jujur supaya mujur. Tong loba ngabohong omat, tong loba nipu nya, ngarugikeun batur ulah montong ngawadulnya. Tong loba ngabohong omat, tong loba nipu nya, ngarugikeun batur ulah montong ngawadulnya. Ulah ka dukun menta tulung, ulah ka jurig rek nyalindung, mending ka Gusti Nu Maha Agung ngadua pasti untung. Pelet ti dukun lepus ngadon hirup tiga brus. Ka awewe ditolak dagang kalah ngajoprak. Mun keur susah tong menta ka dukun, mending ka Gusti Nu Maha Suci. Bari ngadoa terus usaha hirup sing jujur supaya mujur. Tong loba ngabohong omat, tong loba nipu nya, ngarugikeun batur ulah montong ngawadulnya. Tong loba ngabohong omat, tong loba nipu nya, ngarugikeun batur ulah montong ngawadul.